subscribe-nya, bos. Ulah poho di subrek, like, komen, dan share. Oke, jangan lupa di subscribe dulu, klik loncengnya. Aneh aja, setiap muka Facebook di berandanya. Ayah baik, apa yang anda pikirkan baik? Kenal sih di Facebook? Kenal itunya ih. Oh, ingat aing. Kek. Aing keur magahan budak teh meureun. Aing nu katinggalan. Kek. Tapi naon ya? Ih, oh. Nuku kagenep po. Waduh. Cahai, ini judul iya. Guys, jangan kagak rumah tartib. Itu Bella. Alhamdulillahirabbil alamin. Bakeun Bu acingna. Acing hayang loba duit, dideketkeun jodohna. Serba hayang acing Bu. Doakeun ya. Amin ya rabbal alamin. Mang, ada mamang kenaon. Darah lah. Terus mamang darah ngadoakeun apa yang didoakeun? Atuh ngadoakeun lah. Tidak aku ngadoakeun gitu amat. Itu amat kumaha jeung Sakmat? Astagfirullahaladzim, mang. Tama lain ngadoakeun, mang. Maksudna? Atuh eta mah yang ngadoakeun Sakmat. Ngadoakeun lah. Orang mamang timah datang ka dieu niat jarah. Kira aku niat jarah untuk nama minta yang didoakan loba duit dideketkeun jodohna. Ari kitu Salah mang, nu maot mah geus moal bisa ngadoakeun ka jelema hirup. Aya ge nu kudu ngadoakeun mah mamang. Terus minta doana ka Allah, lain ka kuburan. oh, pan mamang geus ngadoakeun. Geus ngiriman Al-Fatihah kulhu jeung sajabana. Atuh geus ngadoakeun mah geus cukup. Ulah mamang geus ngadoakeun hayang didoakeun deui. Manta mah nu geus maot bisa ngadoakeun ku batur ripuh. Mementa mah Allah Sakmat. Salah mamang, mementa ka kuburan mah. Ih. Oh gitunya. Oh mun ge Pak Ustad. Hampura. Woi, kemana? Woi, kemana Sakman? Ih, nonton aja lo mak. Sedang hewa amat kan aing. Capek amat. Hei, mau main HP bae sih ya. Coba kapan jadi kopi gerak? Ih, ditahan baik. Buruan Sakmat. Tenang pikiran guys, jarang mah. Mana kopinya? Tenang. Ayo kopinya.
Terus ceng, lu main HP bayar ya? Mau kemana mana? Mau kemana? Oh, ayo berangkat itu tuh. Karsel amat aing. Itu mah yang buka HP gen. Mending kau mana kain? Iu baik kesel. Gimana tapinya? Aska, lebaran haji sabraha minggu deui jing. Nek naon? Hayang geura boga duit aing mah. Maksudna hayang geura ngajarah-jarahkeun. Kan biasana anu lebaran mah sok loba nu menta tong jarah-jarahkeun kana aing. Astagfirullahaladzim, pai. Ngarep-ngarep nu kitu. Kunaon? Pamali, pai. Ulah, ih. Emangna kunaon? Astagfirullahaladzim. Tadi mang muslim minta doa ke kuburan. Bari maneh ngarep-ngarep nu ngajarahkeun. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Oi, dahar kan dia. Ulah yang dahar dia. Aing juga dahar. Woi, nggak jawab dia, ulah cicing bae. Kira gitu dia. Oi, ngomong dia apa bisa ngomong? Ting bating dia, tidak ngomong dia. Ogo, aing mah Aska milik na tidinya. Mun eueuh nu menta pangjarahkeun bae ka aing. Eueuh teu boga duit. Astagfirullahaladzim. Akur jeung mang muslim 11-12. Ari kitu. Onggas mending bae-bae dari lah. Ih, pan kitu amat.